lamun nyaritakeun tentang hukum Al-Quran fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba hiji lalaki opat boga pamajikan anak kuari si lalaki nete adalah seorang lelaki anu bener-bener gagah awakna gagah kebutuhan biologisnya tinggi usahana maju mobil ambalaya dan lain sebagainya ieu pamajikanana dicandung kebenaran jelema aya kemudian jelema anu jajag dan lain sebagainya embungeun ada dicandung nelenyana mah bener tak embung dicandung delus ejen digigireunnya na ya salakina maot pamajikanana ngabogaan yatim 12 ayo coba atau boga anaknya nate aya yatim aya 8 salakina eueuh dulurna eueuh kan perlu perlindungan dulu tak adanya usahanya nanti bisa anak nupang gede nak kakara ge leng usahana ya karena butuh kendahar teta nu gagah teh mun neuleuh ka pamajikanana mah tapi neuleuh kadinya karunya amat bere karunya yatim kebel-kebel ka hidung yatim talamun awewe na neuleuh Al-Quran kadinya aing ngeunaheun salaki aya di imah bae usahana atuh mapan tapi dulur aing ieu nu saagama jeung aing karunya amat garagap dadak mun aing ditinggalkeun ku salaki aju teu boga salaki deui kumaha coba taragap dada sorangan tah lamun kos kitu awewe tah Al-Quran teh adilna luar biasa bisa ngomong ka salaki ka emang teh yang ngamalkeun Quran gitu ka aduh masya Allah emang gue naon gitu lain mesti diamalkan be ayat fankihu ma tawbalakum nah bisa emang gue anak jauh eta karunya nya boga yatim 8 bu mangkani ngawan usaha mun kula ditinggalkeun ku salaki nasibna seperti kitu pan karunya kak karena Allahan bae kak jujur adil Al-Quran boro-boro kos kitu sabenerna mah salakina gagah usahana gagah awakna teterek gagah lah kebutuhan biologisnya luar biasa kabeneran pamajikanana gering bengek deui teu bisa dialet suka jana geus ka rumah sakit kemudian balik deh kan ka rumah sakit mah dibiayaan ku salakina tapi kan urusan nu hiji itu bisa kompromi kan nu hiji mah tapi ketika dekawin tetep bae marahnya na pegatkeun bae bari ngek-ngekannya pegatkeun bae eta teu ngarasakeun nyana teu kieu aing muriang meureun salaki aing mah gagah jajag-jag sakit geus alhamdulillah nah nyana ngurusan aing ka rumah sakit sakit belana luar biasa tapi pan meureunanan nyana hayang sosonoan kitu tah nyana manggil ka dieu ka geus lah atuh kula mah kula ieu mah di rumah sakit wayah dibiayaan jakarasa dibiayaan jeung sajabana ieu mah beusi kakak ndek hayang kawin di kula riobo cetak Quran minaheun jasa boro-boro jag-jag waringgas pamajikan bengek di rumah sakit masih teu izin keneh bae aju kabehan ngomong ulah ka dicandung bae dijinya ke dieu teh ieu mah sarua jeung dibunuh ku sia lain ku ieu coba eta pan nganyingsieunan bae eta Al-Quran teh ya mun ditaliti ku urang masyaallah jujur adil mual pati-pati nitah kitu sebab Allah teh maha segala-galana kesadaran urang lah anu kurang terbuka. Oh ya Allah ya Rabbi hese mantap kula menjadi presiden ujianana dianjurkeun
atuh teu sambarangan di dulu kelas nah heula atuh. Jadi nyeun kelas 1, kelas 2, kelas 3, tak kelas 1 menang, kelas 2 menang, kelas 3 tuh menang. Masya Allah.